Ya, uing boga pertanyaan yang maneh. Sok atuh pertanyaan naon? Maneh baheula dijurukeunna kumaha? Atuh teuing daunnya teu ingat. Oh, sugan teh maneh inget. Emang maneh naon nanya nu kitu? Bejana cek si Ujang maneh teh dijurukeun tina liang tai. Anjir sadeng ngahina ka aing. Aing mah lain ngahina da cek si Ujang. Uing boga pertanyaan ka maneh. Sok atuh jam maneh nanya naon? Maneh inget da? Maneh dijurukeunna peuting atau borang? Teuing uing teh nyaho masalah eta mah emang kumaha kitu? Cigana maneh mah dijurukeunna ti peuting nya. Naha make peuting? Peuting deudeng jadi kulit maneh hidung. Jam maneh ngahina kitu handphone. Teh naon deui? Jadi jam yang ngahina ka aing. Iya naon? Nyebut hideung ka aing teh. Naon itu deung jadi nyekek aing. Naon main nyebutan hideung ka aing, da aing mah teh hideung kurang hejo. Udah bongana maneh nyebutan uing bijil tina liang tai. Da aing ge cek si Ujang. Naon sia deung nyakeun ka uing? Sangat. Nomor udah gede gue. Ayolah. Sare udangkeun ah. Sudah teh kajak silat teh naon tuh? Luas pokoknya. Enon. Ieu dek yang dibuatkeun euy. Atuh jika tuh geura siapa ngarewas aing keur molor eta panas teh. Yer bete keur ngipi geunang-geunahan dek teh. Wah, bae maneh menghipi basah deh kan. Lain aing ngembi jadi jawara pokoknya. Aing bete ingin kumana jadi reu kieu we teh ka udang. Ieu kene Atuh leuwih deui lah. Rek ka itu euy. Jadi lah. Rek yang dibuatkeun. lanjut aing ngembi basahna. Dibuatkeun loba kieu aing euy. Mulikeun ka saha euy. Bagian nu aing teh can nangis euy. Aduh, iya dibuatkeun dua gunuk deui. Ieu lamun salah aing kabeh nya dijualan ku aing mah kudu ditinggalan aing kudu mibuatan ku sorangan euy. Aduh, poho deui euy anjir. Panggebugna teh mawa aing. Oh, barudak euy kita teh. Jangan salah. Itu si Toto kerenangan ulang-ulang bro. Ya nya ada sudah si Toto langsung ini dong. Ayo ah, Yuk, yang mau Toto yuk. Bang emang deh. Deng mana sebenarnya tanya ini deng. Bos ayo menang tuh. Kieu ayo. Sok Ayo banget. gitu. Sok banget. Mau itu euy. Oh, belum. Kali jangan baca. Oh, sia jangan mabet ka aing teh nya hah. Naon totalin orang nu mabet mah lain. Terus saha tuh? Aing mah cuma numpu maneh hungkul di dieu mah usah saha deui. Ah, aku barudaknya rumput. Mana ieu teh? Yok teh. Cek naon mabetan aing kehead sia. Jayul ting hirup teh. Ampura tuh, da eta mah heureuy. Heureuy cungur sia teh dedeung sia teh. Sebagai gantina aing mah teh hayang nyaho panyokotkeun pagembug ka imah jung. Gae kuing panyokotkeun pangebukan, uing enta buruhna. Eta atuh uing hayang buruhna tuh. Cungur sia mah dedeung da kana buruh teh meni kagesit kitu. Sia ijal ganeng geus kucing di dieu tungan aing. Heuh tuh kurang dipanyokotkeun pangebugna. Hijau ah. Ayo. Jang, uing asa wogah si Ajang euy nyokot pangebug teh. Heeh eta. Kewet lah orang nu lewat, urang titah deui lah. Yuk. Heeh. Iya. Jang, itu mah juga si Sabuy Urang titah si Sabuy Yuk. Ayo. Boy. Hah? Boy, ayo kita heun euy ke rumah nih. Tidak kan dia teh ngomong teh sopan kehead mah. Sopan. Sopan hese. Kita naon teh? Hah? Itu Mana? Itu budak kunaon? Atuh. udageun kehead. Siap kunaon ieu lalabuhan. Wah, edan. Tajong aing. Kita jong. Oh, jang. Bro, teh kita naon? Kita naon? Nyokot pangebug euy. Di mana? Ditongon si Toto. Engke aya buruhna cenah. Asli teu. Asli. Baraha duit apa naon? Duit.
Tuh, itu udah tinggi pugu wis teh mah. Nah atuh maneh make teh daek aya di buruhan udud jeung kopi mah atuh maneh. Udah motor udud mah euy. Motor udud. Alhamdulillah. Bener maneh? Bener. Ka mana ke nyokot ke sana? Nyokot panggebugna ke sawah mana? Kamu atuh sih. Oh, ka itu. Baik siapa tuh? Oh, satu. Ah. Masuk daun nih labuhan. Aduh. Ya. Aduh. Tuh, kilunya nya. Aduh. Asik euy, kopi gratis udah gratis doang. Kopi gratis udah gratis. Video cara mana? Mau berapa? Mana nih? Itu nih. Iya, euy. Iya, siapa kalau bunuh euy? Hah. Oh, doain. Berat nih. Lu kali sini. Demi duit, demi udut, demi rokok, menggebuk serah ke toko. Oh, itu euy. Oh, teman toto ieu. Tok, ieu penggebuk deh ieu. Urang geus di bawah ieu. Nah, jadi si Sabuy. Nah, make jadi maneh buy nu eta mau panggebug teh. Jadi baru udah koin di titah teh. Iya penggebuk. Pantai teh. Mete kan titah urang lain. Titah nyokot penggebuk, pamana lagi ituin tuh dibuat kan penggebukan. Ieu kurang geus di bawah ieu. Nah, ada buy dekan teh ditah ka maneh ditah lagi ka barudak kasih dedeung jeung kasih ujang. Tadi teh aya barudak urang keur di ngibah ditu cenah. Buy cenah cek si Toto cenah panyokotkeun panggebuk di imah cenah. Tah urang teh dicokot we. Terus teh ngomong teh cek si Dedeung teh kayak di buruan udut sabungkus jeung kopi cenah saruntun teh duit cepi cenah. Buru mana duit tadikeun? Atuh aing mah ditah ka barudak terus naon sia dina lagi? Udud, duit, kopi. Ulah sok kitu Toto maneh teh. Wah, geus dipanyokolkeun ieu panggebuk. Terus sia teh nu mere buruh ka urangnya. Teu hayang nyaho dek. Najis teuy aing kudu ngaburuhan ka maneh aing mah ditah lagi ka barudak. Ya desa mah gitu bakat tok. Wah, geus dipangwakeun. Aing niat baik ka maneh tapi sia kitu. Karah miceun. Atuh mere buruh tinganan. Ari maneh Sabuy asa kuheuras-heuras teuing eta batok teh. Hayang didagor ku ieu. Oh, buru tampung ka bawatok aing tapi keheulaanan. Aing dahar heula. Ayo wah. Goblok ka kabur jelema teh ongko hayang didagor ku. Di masanya euy. Wah, bacur euy. Saya bapok nih kayak. Wah, iya ini hasil euy. Bapok kan euy. Yang putih nih. Suruh aing. Kita balik gas ya. Ini kieu euy. Udah. Mana euy? Tadi. Goblok mah nih. Saya ngesot. Yung gua aduh euy. Akibat naon teh? Siapa? Oh, ayo euy. Tang wae kitu suruh teh deh kah. Kok anu maduk deh guys. Karep ajaran paling tang. Boy, kemana boy? Kemana? Karep. Tahun mana? Karep. Suruh tadi mana? Kepo dan menang. Iyalah, menang warung dek. Ada tosok itu. Nang gitu. Saya deh kak. Masa bertiga kata aing? Eta di mana gitu? Nanti leuweung lah. Eta usah tanya wae. Mana? Tuh tongo. Nu balik. Saya ke mana? Hareup aing ah. Juga tuh ke hareup mah. Balik aing ah. Aya bakot teh. Hah? Aya bakot teh. Eueuh, teu mawa aing ah. Langsung waduh. Aslina. Buru aing teu kuat ieu ih. Eta. Itu gas beak aing ngerusukeun aing. Atuh ge gampang gas ketika meuli. Sia mah. Buru aing ih. Buru-buru aing yeu. Heuh sih lah. Berat aing teh, sia loba tanya teh kan. Tapi ya curiga aing mah ieu gagak lah ieu. Pasti marungkeun aing ieu mah. Periksa ah.
Tuh ya. Nah, tinggal 2 deui. Wah, ya si badog yang pasti dah. Aduh, ya cuaca indah ieu euy. Kos kehidupan saya ini indah teh. Masih gabung euy. Cuman jika panik gitu. Bu, mana kunaon? Amuk-amukan gitu deh kamar mah. Sulu aing eueuh hiji, ari bieu teh eta sabui teh mawa sigana ku sabui imah dek yakin. Aing mana ulah satu tudinganan kasih sabuy. Sabuy mah bager cek deh kada. Ah, bager ti mana nu bukuh mah eueuh geuning, da anger di mana butuh mah madog jelema ge. Aduh ti bang masalah suluh mah mana tinggal ngalak deui. Oh, batu ketangkalan. Tinggal nuaran. Heeh, cek maneh tinggal ngaran teh gampang gitu euy. Da tanggal eta teh. Kita mana bener si sabuy mau suluh mana? Heeh, si sabu yakin tadi aing panggil pokona mah. Terus mana buktinya sok? Bukti nama eueuh hiji, tadi asalna aya 3. 3 tah. Terus aing kudu kumaha bu? Nah, sia kudu mantuan, wayahna cokot deui, da sia teh sebagai sahabat baik aing. Kalem lah aing bantuan. Tapi ngarti meureun lah kudu aya sakopi-kopiana gitu lah. Eta kana kopi. Tuh lah lah. Iku aing diburuhan. Tuh. Kuing tayang heula le. Ek jeung eta jeung maneh bu. Moal aing nyokot lapare. Tuh lah kuing kusarangan. Deui lah. Tuh jig lah. Nah, si anjir. Temen aing boga pare kieu sakieu. Jual ku aing ngan batur we teh kuli aing. Aku mah si toto teh sangahilakeun deh kah. Bukan nyusul si sabuy. Anjir teh ah. Alhamdulillah tinggal nuan buruk ieu mah euy. Mai ka mana? Mai ka mana? Apa suluh? Si tadi anu marog suluh si gabugnya. Aku tuding sia. Wah, si cek si gabug Teu tadi. pasir urang mah. Wah, teu percaya aing mah. Aslina urang karek dieu tuh karek ka imahkeun urang nyokot deui sabalikan deui. Di mana pasirna coba? Coba di itu. Padul Asli? Asli urang mah nah tuh tuduhan si gabug. Ngaku tuh. Iya, dek teh buy. Ditahan neangan maneh ku si gabug teh. Lamun kapanggih erek dibere kopi. Asli teh toto. Asli buy urang mah bener lagi. Hayu urang sampeurkeun jeung uing. Oh, gitu nya to. Tapi kira aing asa curiga euy ka si gabug euy. Curiga naon ari maneh da meureun maneh mah teu boga dosa. Ya masalah dosana toto. Tapi asa kuleuheung we dek ka si gabug asa dek naktir ngopi gitunya ka urang teh. Teu yakin ka si eta mah. Ih heueuh nya maneh. Maneh kunaon asa teu yakin ka si gabug gitu deh kan? Nya emang teh nyaho toto. Si gabung mah kopi oge mentaan. Di batur kumaha udud oge. Terus edek ngomong ka mana traktir kopi ya. Bohong eta bohong aslina urang mah. Lah percaya ka si gabung. Terus aya naon atuh ayeuna yang maneh? Tah tibatan maneh pagawean kan aya nanya mending keneh eta we antar urang ieu nyokot suludi aya tuh dua deui itu. Ayo wah. Aya tuh. Nama dulu lah. Bohong sih. Eta mah si gabung mah lah percaya. Alhamdulillah beres aku tanpa rete euy. Tapi itu si toto jeung sabut erek ka mananya? Hah? Nah, kamu nyebutkeun bapak saya ka aing, imah yakin dihasut si toto mah. Buat intip ku aing. Nah. Itu tuh urang tempat teh. Kok suruh teh. Oh. Nah. Bukan bae dua deui urang jawang lo. Jadinya maksudnya. Heeh. Mau geus teu lah percaya ka si gabung dengan hayu we jeung urang. Antur mau suluh hayu. Tuh. Tuh. Sok baik-baik kemana suluna? Berat teh aing mah. Hah? Tenang kene buruan ku aing tibatan si gabung mah melek jeung kopi kan. Aing ngalain jeung kopi da jeung ududang ku aing di etaan bere buru. Pada deui jelema teh. Buruan tuh. Nah, kemana? Yo lah. Banyak penting. Yes, gua betul ngeliat kira cokot.
Ngomong hati leuweung awas ku aing sia. Pargo ayeuna mah. Itu angkatkeun yuk. Berat ya tak? Usahakeun atuh dek hati lah heuh. Tuan di ditu. Ya berat ini. Woi. Tunggu tuh. Duh, jangan gila lah. Bug. Keramainya Bug nyebut. Iya geuning. Aing biasa we. Terus lumputan. Henteu ningalikeun eta, aing anu maling suluh. Maling saha emang? Saha gitu orang tanah poe nu maling susah saha. Aing da beja nama kun ti leuweung eta teh cenah aduh. Saha ieu tanah poe bejakeun saha? Teu saha teh baju hideung ieu teh. Wah, sarua mah geus aing nya. Baju mah sangar sara. Urang tibu urang uber saha. Ada bang kani ngasu di kabaturan. Aduh ampun ieu mah. Maksud saha atuh teuing ah. Yang buru-buru balik ah. Kayak gitu. Buk aing serius nanya saha itu nu mauk teh saha itu bejakeun ka urang Uber buru aingna. Da pokona mah nu ngabejakeun eta we ngalasuruh ti leuweung eta teh. Hah, ti leuweung? Oh, ti leuweung emang ieu urang mah ti leuweung tuh tiba ditu tuh. Oh. Terus eta mana eta keur nyemput keur naon saha itu nu mauk suluh mah teh saha? Sabuy ngomong jeung saha itu euy. Boy, mana ngomong jeung saha di dinya? Toh, ieu urang papanya si Gabug ieu. Cenah menjar teh suluhna nu mauk cenah. Oh, si Gabung. Aing teh karek inget aja suruh si Gabung. Oh nya, balik di situ. Sia tuang bareng si Gabug suluh. Tuh nya anu aing jeung toto ge. Toh sia toh ulah kabur sia toh sia ge buih sia. Run. Stop cara kabur. Sia Buk, itu mah urang diajak ku Toto.